kebahagiaan. Menurut mana artinya bahagia itu naon sih? Bisa nyebutkan kanyeri ku seuri Roy. Lain gitu ing, nu ngaranna bahagia mah. Nu ngaranna bahagia moal aya kanyeri nu dirasakeun ing. Ngomongkan bahagia mah sigana moal aya ujungna Roy. Karena bahagia mah aya di diri masing-masing. Emang mana kunaon gitu Roy? Urang mah sok aneh ing ke diri urang sorangan. Baheula sameme gawe hayang menang pagawean teh ing. Ayeuna geus gawe angger ing teu meunang kabahagiaan eta. Nu aya ngeluh unggal poe ing. Lemah anjing. Kadang sok sirik nempo jelema nu gaweana cuman cicing di imah tapi boga penghasilan teu kudu papanasan. Teu siga urang nu kudu ngaluarkeun tanaga leuwih. Tai maneh Roy. Heueuh maneh nempo urang teu ngaluarkeun tanaga leuwih. Tapi otak muter Roy. Batur mah unggal peuting teh muter-muter tasbih. Nah urang ngan otak we nu muter teh. Halo? Oh iya Kak, maaf ya video yang tadi pagi belum selesai saya edit, jadi mohon bersabar dulu ya Kak. Baik Kak, secepatnya akan saya selesain. Halo? Oh, jadi gak mau pakai lagu Doel Sumbang ya Kak? Oke. Maaf. Baik. Siap Kak, 20 menit lagi jadi. Cuma revisi lagu, siap. Oke. Kadang oge sok sirik nempo jelema nu digawe di perusahaan. Manehna boga penghasilan tetep tiap bulanna. Geus teu kudu mikiran isukan dahar naon ing. Tahun baru ieu teh. Kudu we mangkat digawe. Aing gerah berkaryana tuh. Wah, kieu karek nepi imah. Mangkat poek, balik poek. Aing mah geus teu nyaho panon poe acan. Ternyata bener oge nya. Jelema masuk silih sangka. Cek urang si eta hirupna ngeunah. Cek si eta si itu mah hirupna leuwih ngeunah. Ingat Roy, kabeh bakal karasa indah karena can pernah kurang kapimilih. Hiji deui Roy. Lain nu bahagia nu nyieun urang bersyukur, tapi bersyukur nu nyieun urang bahagia.